sategesna ibu bapak henteu ngagaduhan putra ya upami aya nu naros ibu jeung putra saha putra abdi doraka sakitu gitu doraka ai kitu menang yeun urang make ngaku-ngaku da saur Allah lage antu adul amanah itu nu ngadamal jalmi Allah nah make ngaku titip saur Allah lage kitu naon nu diamanatkeun saur Allah bapak ibu kami titip ieu jelema buatan kami umurna geringna cageurna rezeki jodohna hirup jeung mautna tanggung jawab kami kitu saur Allah Allah manitipkeun apa muncul ulang naroskeun ka Gusti naon atuh Gusti nu diamanatkeun ka abdi sing emut ieu jalma ti kamina suci bersih ahli sawarga sok urus ku aranjeun kabeh mun jaga mengkol ka neraka indung bapak nu panggulana digebruskeun ka neraka